Kararasal ya teh usan baru dak hiji acan nu ulin biasa masuk ka darieu ngalantri ka aing teh. Ngajaradog di dieu sing teu bawana naon genan. Udut kieu deui aing mun rada mewah saeutik teh nu gabusan sampe ngarada ngaeuna kana biwir. Yang biwir ka beuki jam tewer aing kieu. Nona. Si Ogi nu kemana sih molor wae aing mana mah? Tunduh aing ripuh udut nu kieu ya. Jelas. Pan heuh sarua jeung aing cenah ya ayeuna hese usaha teh Ogi. Bieur aing genan. Kan heueuh kalian Ka sepre labu kitu. ka galing ya. Aing teh bunuh diri najis da. Gilik. Budak burung datang. Gilik kan tulang diuk. Hah? Di mana? Yang tanda aing teu menang-menang anjing. Moal payu karanda mana-mana ini jeung najiseun ka mana-mana anjing. Yang kitu ngomong teh. Nyo tabuk juga keriting gitu anjing. Jiga mata naon juga mie. Anjing hanjak aing tadi teh sok aya hanjak Amun ieu mah lamun di dadang daunan mah ya bu, saya teh juga saladah gini apa. Saladah teh. Ya, naon pokona mah juga saladah aing sebenarnya ieu dipake lalap ku aing saladah. Saladah. Maedah meureun. Irung sia juga gendot. Jeung tukang baso mah ieu geuning. Mie koneng tukang baso. Anjing coy. Teu nyadar diri tah kos bu mana. Tuh aing mah lempeng Sakitnya taher tak kunyuk sia teh goblok. Ya, coba. Naon deui ya? Ngece deui. Lamun biwir sia juga toge. Nyungtung biwir sia mah juga toge. Kalau muncul maneh mun dideule-deule eta. Supa lember. Aing mah sok aya hanjakalna nongkrong ka dieu teh yeuh. Mun aing deuleu. Jiga jahe menang mekprek. Aing menang mepek punya sia deuleu buk aing punya alus kieu aing. Anjing, mun ngagul-ngagul sorangan di sama nih. Gulu aing mah lagi ku taneuh porang sama tiga coba. Nah, sia kunaon anjing ku keusik beureum sia teh kunyuk. Jiga toge. Aing mah make sampo atuh. Lain juga toge anjing nu kieu mah awakna juga toge. Merenggel gitu. Bakal ngece anjing. Sia ge. Nah, tuh kunyuk sia teh. Wah. Pundungan ieu mah nya. Deuleukon ka aing dicukur goblok. Sia teh. Jik bae ge kosek alus kali dicukurna ye. Erek aing mah dicukur tuh kasih asgar alus anjing nyukurana si eta mah. Teu percaya aing. Sia mah moal dicukur-cukur Yosep tutup kupret sia mah teu boga duit. Lain beuki ngora anjing dicukur lah ka beuki kolot gini. Aing mah dicukur monyet. Jik bae ge tadi tuh ini tadi tuh ini lah. Edan Cakep ya kan itu. Eta mah kitu nya. Geuleuh cek aing ge. Dibotakan we. Heueuh jigana mah. Beuki tang. Apa deuh cek aing ge. Nyoek alusnya moal teh dicukurna. Anjing punya penampak kok aing kalau kang ngecek anjing teh. Aing dicukur pokona mah. Ini teh geblek duit kitu euy. 5.000 anjing 10.000 perak. Nali cukur zaman sakieu ayeuna sabaraha nya. Udah buka aing mah saeutik teh ditawar we ku aing. Ukuran teh tadi can menang sa hulu-hulu acan. Sepi pisan aduh aing mah kumaha ieu ayeuna. Ukuran teh eueuh pisan sepi euy. Aing mah mana teuingnya jalma kamarana ieu. Poe ayeuna nih sepi pisan ye. Dasarna aya kitu nya mangkalkeun wayah kieu. Aing dicukur. Aya euy. Marang-marang teh aya si kehed. Ayahnya nu dicukur wayah kieu aya keneh kitu. Ada dong ya aing dicukur sia mah ya. Heuh kebeneran maneh heuh ada dicukur aya bang. Heeh aing dicukur ya. Sok atuh lah. Yo, anjing boga duit nengen 10.000 dicukur ayeuna sabaraha ayeuna? Nah 10.000 20.000 ayeuna mah. Atuh sia mah wayana aing di ece ku si Ciki Cuba ye. Iya kumaha aing karek maremaan ye. Ente geus 10.000-an aing mah tah 10.000 teh hayang apa? Ya, Apaleun. Aing preman lembur di dieu sia mah. Sok buat aing dicukur ya. Ya saya pasti panglingan heula aing. Aing lamun dicukur mah si Ariel ge lewat. Gawat atuh Dan. Ieu si Yosepna pung aya kene di tongkrongan aing sayang pamer ya. Anyar. Heula Aing di ece geura nyebut teh aing dicukurna ku kusik kunyuk. Lurus momal bener jicing heula.
sok santai pokoknya mah penting mah hasilnya halus aing. Penting mah halus cing. Itu barudak nungguan kene cenah nyebutna teh aing mah kabedag dicukur-cukur acan kunyuk sia. Oh, ada duit ge 10.000 mawana ge dicukur ayeuna 20.000 maneh mah. Tong dibahas atuh hitung-hitung balik deui ka 2014 ya teh 10.000 teh gede. Heeh atuh heug lah. Kababaturan mah teh. Kan gawat atuh aduh aing. Heuh keheula atuh. Kemarin 10.000. Kayak dicukur gewat di aing mah. Cing heula teguan. Gua aing segala ratu ya yang dicukur aduh. Gawean ku aing geura. Anjir teh loba ngomong pisan. Dan geuwat atuh dan aduh. Oh, keula. Geuwat si Yosepna masih kaburu baralik si eta mah sok ieu babari modal. Mulas kayak kabur we. Keula. Sok kitu. Itu kumahakeun atuh. Ya iya we nu potongan pangalusna we anu jiga si Ariel da aing beungeutna lumayan kan merada mirip-mirip Ariel. Anjing waduh kieu juga si Ariel. Aing urusan ngece cuma tong urusan si Yosep. Geus lah tong loba ngomong cicing aing rek kurang. Si Yosep mah jalmana degik teu kopna lebatur kasep da manehna pan betan. Ayo. Sungutna juga ember. Geus dicukur deuk di si Ece ku si eta. Heeh aing. Ada sorangan beungeut Eceun eta. Nah ceu aing na sok. Ya gos kajen aing da 10.000-an aing mah. Jadi cegena nu penting mah hasilna alus. Aduh ngaranna ya sadigarwan ku Kunti. Konsum do semua duit 10.000 nya urang teh sepi ya teh. 20.000-an. Ngeutong sok loba baceo. Aing mah kesepi kieu teh. Geus marema lain tadi kamari. Ayeuna sepi kamari marema itu mah. Oh kamari ayeuna beda deui jeung resiko eueuh. Lumayan selobasan baceo teh aing sok cukuran we cukuran sing alus. Sampai jadi pakai iklan kok aing ke. Gitu. Aduh ngareuna euy. Yosep dulu yo aing anjing juga Ariel, si Betran enggak boleh si Betran Peto eta apa mana si Betran Peto? Apa tuh nyebut kieu Betran Peto anjing ayeuna nu kieu mah Betran Petot nyir nu kieu mah. Cek mana mah cai lain Betran Peto ieu mah Petot nu kieu mah. Apa si Betran Peto kamari eta bahasa di Arab Saudi aing bahasa keur bareng minta dipoto ka aing aing nolak lah. Aing teh percaya aing mah. Alalala. Geus lah sakieu cing heula. Nah, geus lah sakieu. Hah? Geus. Sakieu kumaha maneh? Sorangan mere duitna sabaraha? 10.000, cukur 20.000, nya geus sabelah. Atuh sia teh Ramdhani sing kira-kira mah nya sabelah. Ayeuna mah teu usum geus sabelah, mere lagi 10.000. Cing sia geus salah batalin ka babaturan goblok. Aing manjung geura balik ke ditu lah. Iya nu bener isa belah deui Ramdhani. Engke we isuk deui nengan heula duitna maneh. 10.000 mah sabelah geus. Jalma edan. Atuh halus. Anjing dulu munyangan sabelah kieu. Atuh mere duitna geus 10.000, cukur sabaraha 20.000, nya geus sabelah heula. Atuh ku aing dianjuk buat geus sabelah deui ye. Bung teuing aing mah dek balik lah. Sore ayeuna dek balik njung ditu balik njung. Aing sia kala petong. Njung Ngunyuk. Geura balik ke ditu. Dicukur mere 10.000. Keur mati iseun jempling. Datang nu kieu patut yang dicukur teh. Mere 10.000 deui teh kira-kira pisan ayeuna nyukur 20.000. Goblok teh nya si Ciwong tah. Oh kaeucreugan. Goblok. Nya aing sabelah kieu atuh. Sabelah kieu mah aing meureun betan. Kebayang aing ngaliwat ka sukunyuk Yosep atau Popanggi. Kuduna teh aing ulah panggih jeung si goblokna aing mau nyampeurkeun ka ditu aing kudu ngumpulkeun heula duit 10.000 deui. Sapiraku tuh aing ieu aing geus pasti ieu mah diledek si kutu kupret. Sabelah teh si Ramdhani anjing tega ka aing goblok. Awas ya ku aing. Aing ulah panggih jeung si Yosep ieu mah geus baralik teh si payuknya. Anjing kita cukur. Aing modelan euy. Naon maneh? Tungar tangan cukup punyuk. Aing jadi cukur di mana? Di rumah goreng anjing beki goreng. Dicukur sabelah. Anjing banget geblok limus goblok. Jadi nu cari monyet. Aing dicukur di Ramdhani tuh di itu di Askar anjing aing tepira kurang 10.000. Ini siapa goblok anjing botolnya cukur 20 kali cukur 10.000. Sabelah tuh. Anjing juga blok limus. Mau kalah kangete kiri teh. Anjing beki betan we. Aing jeung duit kasih 10.000 yang dicukur deh. Wis teuing. Mal mere aing mah. Geus halus kitu. Anjing ganteng sia juga blok limus.
Cocok anjing. Ih, delapan pundung si anjing balik. Ih. Tuh, Gi. Tuh aing jam duit Gi 10.000 Gi. Jeung naon? Ieu aing dicukur ku si Ramdhani ngan sakebeula dicukurana dulu. Gimana tuh Saya dicukur tunggu sebelah ngantri gitu? saya membantu Yogi. Kita si Ramdhani cai kayak katega aing kurang 10.000 nyoka sebelah dicukurna. Wah tuh pakai meli udud. Tuh dia tuh wayah namanya aing kieu anya Ya WhatsApp ku loba duit mah. Si kunyupan tadi panggil jeung aing kalang ngece si goblok mah. Jelek jadi Kumaha cek Yogi mah. tuh. Ieu aing ngirakeun. Di dulu ku sia tuh. Tuang keroperek wing. Najis anjing. Itu Wah si Ramdhani na mumpung aya kene kan bae. ngancuk we. Da ku aing mun hade mah diduruk lapakna si anjing. Aing dulu. Wah aing tuh bukan ditu geus pakai meli udud. Aslian eueuh. Bisa teh ih. Eueuh aing mun mah ku pae. Wih, semawi buat ya aing wayahna. Aing ngerakeun deui yeuh. Aing kudu Aing daun papangian jeung awewe mah nya kikianan sia mah. daun teh rek. Sama kitu sia aing ge saruana bagus tah aing. Kan eueuh aing eueuh duit ta. Anjing aing kabeh kakang ngerek teh goblok teh. Terus ke aing mau dicukur-cukur dikasih eta lah. Aing ieu carana mah kudu loba duit aing. Anjay.